Ayat 48 Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Jeung maneh kudu nangtukeun hukum di antara maranehna ku eta kitab nurutkeun kitab anu diturunkeun ku Allah jeung ulah nurut kana hawa nafsu maranehna jeung masing iatna maneh ka maranehna boh bisi maranehna nyasarkeun maneh tina sabagian parentah anu diturunkeun ku Allah ka maneh. Upama maranehna ngabalieur tina hak masing nyaho yen Allah baris nibankeun musibat ka maranehna alatan tina dosa-dosana jeung saestuna kalolobaanana di antara manusia teh parasek.